Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi entemen ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Sebagai para wali ayeuna baris dibandingkan bagian anu ke-68 dina jujutan carita Jawara ti Guha Mau karangan Ki Reksa. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos dipaluruh ku Mang Dedi di bagian anu ke-67. Padaran Mang Dedi kebegatuan ji mangsa alam peuting di hiji peremburan anu kaereh kabanasapon ka kademangan Cibendi khususna Wirosada jeung Wardi tepung sarengsena tarung atana bibit utama bebeakan nya Wardi anu eleh kanggo ieu acara dina basa atana pi baskara we aya hungkulnya ditayakeun wengi ieu hunggul margi mang ngampi SMS 34 jalmi tina ngeunaan koreksi kejadian carita dina wengi tadi kanggo ka 34 jalmi hatur nuhun kumaha rupi perhatosanana ku mang dijelaskeun nu ye mangala urang sami-sami badungan deui ieu carita anu bumi kamari katunda kali hilap dan nira poho pantau lali kana kunci wiru dinoni. Mangsa alam harita teh beuki lila beuki peuting bae. Beuki peuting pisan liwat ti jam 12 beuting. Bapak RT ngahulang sabab anu tadi nama atuh bitotama alias gelut antara Wardi jeung eta jalma. Nah, ari ayeuna beuki diherangkul. Atuh Bapak RT harita teh ngahulang. Malah pok atuh Pak RT ngomong ke kumaha ieu teh jang waje nasaha anu salahna atuh teh cek Pak RT berjeun ngadieu ngadeuketan ka Wardi malah anu sejen oge ngalampeurkeun tapi nu wani ngomong ngan ukur kitu ting polohok wungkul ngadenge pananya ti Pak RT satempat kitu pok atuh Wardi harita Pak RT nepangkeun tah ieu Den Wirosada anu jadi palian ku abdi teh nya ieu pisan rena juragan memang Cibendi nu kantos ical di paling musuh cek Wardi nerangkeun alah kadarna da lalakonna mah atawa dongeng nama saanyana kacinda panjang malahan mah manehna sorangan can nyaho kabeh menang beja kitu ti Wardi Pak RT harita kitu Pak RT colohok bengong ngetep ka Wirosada atuh salongkrong Wirosada munjungan gep ku Pak RT di tampanan nu antukna sarerea cungcong ngajak sasalaman bari jeung ngarenta di hampura. Alhamdulillah geuning rengse ayeuna mah kanggo ngajelaskeun lakon anu sarenggepna mangga urang sadayana ka jero lembur urang ngobrol di garduh we cek Wardi ngajak ka garduh ronda
Tapi Pak RT teh panuju cenah kana sikep Wardi kitu sabab asa teu pantes narima menak digarduh parejeung tidak waluratna. Nya cacah. Ulah digarduh yang Wardi. Yo, urang ka imah pun mang we. Hiji tu mah ngarah barejeung nyanut lumayan da cai-cai ti ismah aya meureun. Nya sanggeus sarereha satuju. Bring arinditna jujug ka imah Bapak RT. Aya nu cingkud, aya anu cecemilan keneh, da tadi meureun geus paciweuh-riweuh alias gelu. Wardi oge atuh jeung Wirosada limpang narendeng. Ngan teu pakaleng-kaleng, ngiclik nuturkeun Bapak RT anu ngagedit bangun rusuh. Hayang buru-buru tepi ka imah cenah hayang narima menak. Semah menak hayang gira ngahormat tamu. Mari jeung sakalian nanggap lalakonna. Akhirnya atuh alitan tepi weh kan dijugcug terus saya unggah ke tepas ngariung dina samaksa heulai. Bu RT pakepuk ngadiakeun caneut jeung susuguh. Naheur cai jeung neangan caneutna diongkok. Malahan mah muncit hayam da kadenge kekeokan di dari imah jigana bae erek nguguhan raina demang. Ari Pak RT harita teh neuteuk weh ka Wirosada aret ka Wardi pok harita. Agen mangke bingah amarwata suta ceki dalang kiamah. Ari margi kaparengkeun dilinggihan ku menak cici bengi. Kalayan kening bantuan anu kalintang agengna Jang Wardi. Ca ayeuna mangke naros penasaran ku hoyong terang kana lalakon salira den. Nah kumaha pangadugikeun ka kieu ieu teh? Pak RT juga teu sabar. Hayang gira-gira nyaho kana lakon Wirosada. Dan netitna ge ka Wirosada atuh pok harita Wardi. Nuhun pisan. Ieu akang oge penasaran, da kumaha ieu teh ti mana bae atuh milarian Aki Puralaga. Kumaha nu salaresna nah tos muli heula ka Cibeni atana henteu. Wardi ge tumanya panun beutup bangun teu sabar. Ya Kang Wardi, itu dari kakersana Bapak RT. Uring teh sabada lunta ti lembur, sarta ngalalana menang 4 bulan leuwih. Kuring balik ka Cibendi. Didinya menang beja nu matak sedih ngeunaan Aki Puralaga anu leungit. Sarta can kanyahoan nasibna oge juragan Demang nerangkeun. Yen Aki Puralaga nuju dipilarian ku Kang Wardi. Kalayan make perjanjian. Yen lamun Kang Wardi can manggihan hirup jeung maotna Ki Puralaga ulah wakamulih. Laras kan? Laras pisan ieu. Lajengkeun. Tah, nanging sabada dongkap abdi ka Cibendi. Juragan Demang ngaros kaduhung. Parantos nibahkeun tugas anu sakitu abotna anu sakitu beratna ka Kang Wardi. Nya ngutus ka Simkuring sangkan milarian Aki Puralaga bari jeung milarian Kang Wardi deui. Kedah engal mulih saurna teh. Da kuring oge geus balik tah, kitu pangna kuring eder-ederan teh. Cek Wirosada ngomongna daya pisan. Nuhun atuh ari kitu mah ieu. Akan teu regreg hate ari sabab salah saurang geus kanyahoan nasibna. Na eta ai nalira. Nanging kumaha ari Aki Puralaga. Nah kapendak katerpih henteu ku ai teh. Degeuningan. Ku akang mah teu kapendak laratan-laratan acan. Nomawi Kang. Kuring oge teh hasil manggihan lacak Aki Puralaga da pugu terterang ka manalosna. Keun bae Kang. Sugan jeung sugan kahareutna mah atuh aya laratan. Da usaha mah geus aya wae pan. Ai dongengna Kang Wardi kumaha? Naon margina dugi ka daerah ieu. Wirosada kalah malik nanya.
manehna teu wani nerangkeun ngeunaan papanggihanana salila ngalalana sabab di dinya loba jalma anu can waraguh jeung can nyaho kana sifat-sifatna. Eta jalma bisi mata ngabahayakeun ka hareupna atuh anu didongengkeun teh saperluna we. Ari Wardi menang pananya kitu ti Wirosada pok harita barawat atuh ngadongengkeun pangalamanana ti mimiti neangan Wirosada, neangan Aki Puraraga, neangan Nyisutirah jeung anu musuh-musuhna. Ditetek anu kaliwat nepikeun tandangan harita. Keayaan alam di luar jangkrik di sarada patembalan jinggaan etuning mata kelar jeung mata kelawang. Sakapung-kapungan sok kadenge suara anjing anu ngagogog di kaanggangan. Ungkut-ungkut di sarada manuk buuk tingkarul nambahan ngibudan keayaan alam harita. Sedengkeun di imah Bapak RT harita teh kabeh simpe jempe ti sirikna batuk ditahan sabab keur ngabandungan dongengna Wardi anu harita ngadongengkeun pangalaman hirupna di Bandungan ku Wirosada Pak RT sabatur-batur. Nya sanggeus rengse ngadongengkeun naon rupa pangalaman kahirupanana pok Wardi harita. Tak itu pangalaman akan mai estuning pikasadiheun matak jengkel kana HP musuh can aya nu beunang hiji ge malah dikalah ngalengitan. Cek Wardi kas omonganana bari jeung humandear bangun anu bingung. Pok Wirosada harita sarios kan ulah alit mana kan ieu teh bajoang perjuangan pikeun nanjeurkeun keadilan jeung keamanan ngabelaan rakyat sangkan aya dina katentreman salilana. Terus bisa nih ayeuna mah syukur we urang teh urang bisa patepung deui kalawan saramat. Cik Wirosada teu panjang komentar. Ari Bapak RT jeung sakurnu aya di dinya ukur kitu we arungut-unggutan bari jeung sakapeung kumecerek. Terus bisa nih memang gitu bisa taya di jalan iwaki sabar sareng tawakal bari jeung ikhtiar katutokan sarta teu hilap syukuran ka Allah dina sagerupi nikmat anu dipasikeun ka urang. Amin. Dupi salajengna kumaha maksad ieu teh? Kang Wardi kada engan mulih ka Cibendi Kang. Pan nampi tugas anu anyar ti Juragan Demang. Saya nama enjing we sareng abdi. Punten ieu. Kunaon? Akan teu aya keneh wagelan upami kawidian mah pagetu we atuh ka Cibendi teh. Sababna margi akan mah aya keneh anu bade di jalan ka dieu. Maksudna kieu ieu kanggo ngabantu urang dieu dina lalaga ngamankeun lembur. Cek Wardi ngomongna daria pisan. Manehna betah keneh di dinya. Nu jadi sababna betah lain masalah ngamankeun lembur. Tapi aya deui hal anu leuwih penting. Nyatana urusan jeung si mak tukang manini tukang warung teh. Nu aya patula patalina jeung Nyi Erah. Parandeni kitu teu betul sabatur harita mah. Da eta mah urusan pribadi. Kitu ge tenanan tuh kan. Yang kada enggak mulih kan ya. Insyaallah. Wirosada deui manehna nya tujuan. Nya anu saterusna kaum dangu Wirosada jeung Wardi ngobrol ngaler ngidul ditanggap ku Pak RT jeung kanca-kancana teu budu rada rame da sakapeung mah kadenge sariri ting barakata nandakeun anu sugema hate
sabada asak sangu jeung deungeuna Wirosada jeung wargi keur dijamu ku ibu RT. Malahan mah sakudu aya di dinya kabeh disuguhan dahar. Ngan sawareh tetep kudu ngajaga garduh cenah. Panjangna alam peuting ujug-ujug brai we isuk-isuk mata poe geus melepet di belah wetan. Hawa pagunungan karasa seger pisan, matak betah jeung matak waas. Manuk recet di sarada, patembalan jeung sorahayam jago ongkorong dibaturan ku sora sato-sato cokor opat. Dina kaayaan alam kitu Wirosada mah geus ngagandean we lempang sorangan. Bari jeung biasa nu gencang buntelan anu ti kamari teu lesot-lesotkeun. Malah dina mangsa sare oge di imahna Bapak RT meuti seritna dikeukepan dikeukeuh. Sababna sababelan bisi diguar ku batur mangkana eusina tulang taleng manusa. Kasubri para wargi, Pak RT sabatur-batur nya kitu dejang wardi can urang tunda heula kaayaan di eta lembur. Dina umumna ayeuna urang tuturkeun lalampahan Wirosada nu deuk ngulang kapad Kadamangan Cibendi. Kasubri para wargi, lalampahan Wirosada urang jojoring tresna weh urang kocapkeun geus tepi weh ka Kadamangan Cibendi. Langsung muruk ka imahna kasampat teh kosong molongpong teu aya pisan sasaha. Naon sababna lantaran misutirah kedua anakna aya di imahna upas kardia. Teu wani cicing di imah sorangan, da sieun aya musuh kawat heula-heula cenah. Atuh Wirosada meni ngerah upok harita ngomong sorangan. Kumaha itu ya? Nah teang ka imah mitohar aing gitu. Nah ulah aing teh hayang nembongkeun ieu buntelan kana sejen duh. Sameh kanyahoan ku pamajikan jeung lanceuk aing tapi nyetah budak kitu sina nyusulnya. Katan pok ngomong sorangan. Bari jeung terus Wirosada ngoreleng ka bibir imah, bari gerak gero celak-celuk ngegeruan anak tetangga. Kabeneran aya budak keur aruli nu lumpatan bari jeung kokoleceran. Atuh torojor. Bari jeung ulin kokoleceran, atuh torojol eta budak teh nyampurkeun terus patahan kitu-kitu kieu ku Wirosada. Sangkan nyusulan sutirah ka imah indungna. Leos budak teh indit meninggal gede gancangna keur malah rada gancang sangkan kolecer tarik muterna. Samemeh pamajikanna datang Wirosada mah diuke dina golodog bari jeung ngalamun beh nyawang kana naon-naon anu geus kaalaman. Ras inget deui ka Aki Puraraga buntelan dilalahun dinangna nengnek keris dirampak lalaunan tetela nyelap kene dina cangkeng jeruin baju. Wirosada ngarenghat jigaan capek. Aki Puraraga nahnya anjeun ka parantos pupus kari saha atuh ari ieu naon margina panna aya kajantenan kieu. Kumaha mimitina Aki? Aki Puraraga nahnya anjeun ka parantos pupus kari saha ari ieu naon sabab datang aya kajadian kitu kumaha mimitina? Wirosada bari diuk teu pada buntelan. Najan heueuh ge teh kaciri isina mah kacipta kalawan jelas. Tulang taleng manusa lengkap jeung tangkorek-tangkorekna. Jajantung Wirosada ngadadak ting jeredud asa motah. Hate seseblakan getih asa ngagolak. Sakujurning awakna geter. Wirosada oge ngerasa kaget an sabab teh pupugu pikiranna bet jadi kaur. Perasaan ti parugu paran jadi kitu.
Wirosada diskusi latihan pikenang trempkeun jiwa jeung raga. Gancang menang ngawejang ajian rap deui pikiranna tenang. Awak teu sakara-kara tenang deui kawas tadi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, namun sabab daya kejadian kieu. Tapi aing yakin moal aya kejadian kan kieu lamun teu aya sababiahna oge moal kapanggih ku aing ieu tulang taling teh lamun teu aya tujuanana. Moga-moga bae aya pituduh anu leuwih jelas nah kumaha ieu teh nu saenyana. Nah benar anu dibabawa ku aing teh tulang talengna Aki Puraraga. Lamun nya teh tada teuing sedih nak lanceuk aing gantur anu geus heula milarian Akin. Allah Rabbi, capek ya. Ayang batang horeng si mana horeng disutirah jeung indungna berjenga ngais anakna nu katelah arum lara. Atuh Wirosada mane curing hap. Sok buntalan dituna gigireunana sedengkeun dengan Rangga hayang mangku nu jadi anak. Haturan Kang, tos amingan tasakan. Cek sutirah marah mah sabab salakina geus datang kalawan salamat. Acan irahna mejo pisan, kadekeun budak. Akan hayang mangku sono hubel tetepung. Budak dibikin ku sutirah. Sedangkan indungna muka panto atau terus we ada suka imah. Sedangkan Wirosada nimang-nimang budak berjeng ngocomang ngeron-ngeron sunah genang sadarupa. Kumbira pisan. Sabab bereuleuh sakedeung duanana atuh dariuk ditepas rek ngaguar lakon Wirosada. Ari indungan Sutirah alias nutehana Wirosada hidang ka dapur dek popolah jiga nama. Nyadiakeun muka karadatan. Kang, hei Kang. Meni gelis dia budak dia deh. Kan kumaha hasil kan? Mana atuh Aki Puraraga teh? Kitu deui Kang Wardi kepenyakat teuing teu. Kang, hei. Kira-kira hasil nama hasil lah. Kang Wardi macan balik. Lagi sabab aya keneh tugas anu kudu dijalankeun. Manehna keur ngemanekeun hiji lembur anu diganggu ku Garung jeung Bangsat. Malahan mah dua Bangsat geus katewak. Jasa Kang Wardi ku jasanya Kang Wardi, sedangkan Aki Puraraga can kapanggih duka ting ka mana? Cek Wirosada ngomongna daria pisan, bari jeung celengok nuan anakna. Paroman bangun alun meras inget kana papanggihanana anu matak nyeredek kana hate. Parandene kitu can wani mendar lalakon eta. Oh, nyanong atuh tos kapenyak sapali-palieun. Lupi kakalang sabung kumaha? Katos ditu kaditu atuh napi can kaburu. Margina sabab loba pisan halanganana. Oge loba gangguan. Tapi loba pengalaman anu karenapan ku Akang, anu baris nambahan luang ka Akang. Ken, engke urang dongengkeun salengkapna nya. Sakalian payunan demang. Jantan acan kabumi demang ya Kang? Acan atuh sabab depungan keluarga lebih penting. Kawe pas sore kabumi demang merasa saya yang akan diatur. Jadi lakinya capek. Emang kita oge tukang habis ejang ngiringan geura. Aduh. Kunakan? Budak. Matangan tuh. Sarekeun. Ya. Duh ampun ya. Ya anu saterusna mah ngobrolkeun anu teu puguh bae.
Lantaran Drusada can wani bedar lakon anu salengkepna jeung sabenerna. Da puguh loba masalah-masalah anu kudu disawalakeun jeung Den Purwa. Utamana pisan nu aya patula patalina jeung tulang taleng jalma teh nu kapagih di hiji peleuweungan. Biasan bisa diadaharin berak dalahar ngariung banguni mah pisan. Disutirah ngarasa sugema sabab salakina datang bari jeung kaayaan salamet. Bisa dia mumpulung dari sakumaha anu diharapkeun. Nya bangsa teh karasa nyaho-nyaho sore harita teh. Sanggeus kawilang reureuk sebeuh mah bing atuh harita. Wirosada jeung pamajikan ketut anakna ngapujen ka Bumi Demang. Wirosada jeung kulawarga barangjol ka Bumi Demang. Kasampak teh karena rayung bangun karya pisan. Den Purwa kaligarwana nyatana Kancanawati di baturan ku Paskarlia jeung dua jalma semah sejena. Atuh meuli curingha ngariung teh. Kabeh nampok plongna ka Wirosada. Anu kakara jebul Kancanawati kencang rupanto berai muka. Make Wirosada ieu datang. Siapa jero? Cek Kancanawati meuni sarewel alina datang. Tadi teh kerang langkung pukul 11. Jawab Wirosada berjen terus asup ka tempas. Dituturkeun ku Sutirah memeh diuk Wirosada munjungan heula ka Den Purwa. Malahan mah kasakudu aya di dinya berjeng dibageakeun ku sararea. Sanggeus rengse geuk dariuk ngariung pok Den Purwa. Alhamdulillah Rabbil alamin geus datang deui geuningan kumaha hasil ieu. Den Purwa neuteut ka raina nyatanakan Wirosada anu diukna ngarendeng jeung Sutirah. Sarean tampok melong ka manehna nunggu jawaban. Alhamdulillah aya hasilna. Nanging teu acan ngugemakeun Kang Wardi perantos ka Penak. Tah di mana? Kinala. Nanging teu acan tiasa mulih sangamna teh jalaran aya tugas anu kedah direngsekeun hiji lembur anu nuju diganggu bangsat. Atuh salajengna perkawis Panjiruyung sareng muridna ku abdi perantos ka Penak tempatna. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sarta kantos tarung Kang. Nanging abdi teu kira dugikeun ka ampir-ampir cilaka. Syukur pisan atuh kitu mah. Jadi sawareh-wareheun geus aya laratan tapi alus nama ieu caritakeun dongengkeun kabeh. Nah kumaha pangalaman anu karandapan teh? Jeung abdi kumaha tah? Perkara Aki Puralaga. Cik Den Purwa kabas anu teu sabar. Beli ngurudu bapananya. Hayang geura unina meureun kana naon-naon anu kaalaman ku rayina. Nana Kang. Sadayana bade diterangkeun bade didongengkeun ku jisim abdi. Memang kitu kedahna margi lalakon abdi teh panjang pisan Kang. Sarta seueur anu karandapan ku abdi. Kumaha ieu? Kieu dongengna teh Kang. Barabat atuh harita. Wirosada ngadongengkeun pangalaman anu karandapan ku manehna. Dia tetek anu taliwat timimiti inditug nepikeun kadangna harita. Ngalahan make dongengkeun nepikeun ka bobok leutikna cek bohong teh mah. Atuh puguh we. Sararea oge meuni colohok bengong. Kataji jeung katarik ku pengalaman Wirosada anu memang aneh jeung asa pamohalan. Tapi danya kitu kenyataanana. Rupina sakitu lakon karandapan ku abdi teh juragan. Dupi buntelan tulang taleng teh ieu buktosna mangga buka ku salira juragan. Cek Wirosada ngungkas omonganana bari nyelodorkeun buntelan ka Den Purwa. Atuh sarea celohok. Asa karareueun kieu ngapandunganna oge. Palangsian anu aya nu teu beres ya cik. Ka dieu keun eta buntelan teh. Urang buka. Kukula. Cek Den Purwa. Nyampanan eta buntelan terus ditunda dina beungeut meja leutik diriung ku saradea. Barang berai dibuka kabeh bengong colohok mata simeuteun. Naon rupa omongan Wirosada teu nyalahan setik-itik acan.
anu digegembol teh tayale lian iwaki tulang taleng manusia lengkap jeung tangkorek-tangkorekna saredea niat sia nahan napas karasa pisan eungapna. Masya Allah, rorongkong saha ieu teh cik bijilkeun Krisna. Nah anu saha eta keris teh lamun kanyahoana boga datang tu kanyahoa anu mahanana nu matenina. Allah Gusti Rabbul Ijati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Den Purwa dumareda jajantungna ratu bisa babes teh boga sangkaan yen eta teh aki Puralaga. Kerisna mah ieu anganyangakeun. Wirosada catut nyabut keris banjing ngalimba. Nyabut keris tina cangkengna song dibikeun ka Den Purwa. Sanggit ditampanan eta keris dititrengan kawan apik pisan. Malihan mah Den Purwa ge terang kerung. Aneh ieu. Ieu keris teh keris leutik tapi ampeg. Jeung pamorna semohejo mata kaserap. Jeung ngadei getih akang asa jadi ngagolak ieu hawana panas nyongkap keke. Keris naon ieu teh? Den Purwa pananganana ngageter. Pangaruh keris kidang rosa anu perbawana ngahudangkeun hawa nafsu we. Wirosada waspada tut liatna gancan ngajewang eta keris bari pok harita. Punten juragan, ieu keris mata kabayakeun kana kekiatnya pangna. Abi sanes teu percanten ka salira gamparan. Nanging abi terang, ieu keris teh gede pisan bahayana Kang. Punten. Dan itu cek Wirosada. Bari nyekel keris sapageuna pisan, pikeun manehna mah teu kapangaruhan ku eta keris. Namun sababna teu kapangaruhan, sabab jiwana geus kuat. Geus ngungkulan kakuatan eta keris. Atuh. Benar. Wirosada akan kuat lamun lila teu nyekel eta keris. Sabab eta keris teh lain sabarangan keris jiga datang tu agama jama-jama gagas sakti mandraguna paras pisan. Anu kagungan ia keris sanes jalma sambarangan gamparan. Tapi sahakeun pamikeun kana nah hati asa kategua tanapi henteu. Wirosada ngeteu bari jeung nanya, hayang nyaho kana pamadegan lancipna. Aduh, waktu cukup mangsa kapan can para pamirsa. Ye carita urang tunggah heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina bagian anu kagenep salapan urang Bandungan dina mangsa tur acara nu sarua. Sabantawis waktos umang atuh pamit heula nya bade mayungan acara hareupeut dina ieu di kantung dingin seradapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.